Ih, si Jack di warung jajan. Minta ah. Jack, tadi yuk. Jack, minta dahareuna euy. Tapi udah di dia lah dahana. Ayo tuh. Yuk. Di juga Jip. Yuk. Buka Jack kemana? Apa kurang? Mana? Tuh Jack dimakan mainan tuh. Oh nanaon Jip. Jip keneng beak. Menang ada enak loba. Nyongan, mana mau dicikina anu letik, nu badagnya. Ah Jack, duit mana ya kene? Cong ulinan yuk. Beli nanan. Bunga wangan duitnya si leungit. Moal jeung urang moal. Ayo, Awas ya lamun duitnya leungit. Ayo atuh. ayo, tenang jeung urang mah. Jelema Kuburan dia sayang aduh. Ih, ini orang nana weh, goblok, setan. Mana mau bekal kayak jeung meuli minum teu? Lah, mun haus mah garing minum teh balong bae lah kehet. Pira aku kudu minum teh balong. Ay si Marvin cek, tongganing. Ih, manggi duit. Urang heula Pin. Kurang aya lah. Ikan eta 10.000. Nya, Bagi 2 be. oh nya terkala tuh. Ini nunggu. Tuh. Deket kuburan deui, kurang sieun. Lompat. Duh, ti isuk tepikeun wayak kieu can udud jeung ngopi. Ka mana urang neangan duit ini tadi gawe. Cik, aya ake Aris kira-kira nempon malnya duitna euy. Nempoin mata duitan ieu. Ih, mau duit lumayan jang beli rokok jeung kopi ah. Ada bocil. Aduh. Ih, aing labu sasi tuh. Aduh. Ki, pulang Ki. Ki, pulang Ki. Diri tuh Ki. Pulang Ki, bisa labu gini. Bukan dia manggi duit di dinya. Tapi arek niji bawa kalakah labu akina duitna eueuh leungit. Dasar duit setan meureun. Naon Ki? Duit setan. Aduh. Dasar barudak jahil.